Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahmana anu mana Mangjaya nuju ngahanca carios nyambung carios enggal judulna Padepokan Sebaraga. Ieu dongeng para mitra reka yasana rayi salira ayeuna teh dina bagian kadua. Rawargi sadaya mangga urang teraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Padepokan Sebaraga. Ye mangga urang teraskeun kumaha terasna dongeng. Si horeng atuh para mitra di eta padepokan. Nah ieu Padepokan Sebaraga atanapi sanes duka ya para mitra taimung di padepokan ieu aya duaan si horeng si mana horeng nyaeta dulur sapaguron para wargi nyaeta nu katelaca namina mah duka saha nu hiji make iket beureum nu hiji make iket hejo kitu aja para mitra diacan kapendak saha-saha namina mangga urang teraskeun ieu dongeng nu judulna nyaeta Padepokan Sebaraga. Para mitra anu mulya nempo kitu si iket hejo asa dihatean seak dirina narajang kasih aki ku bedogna Jeleng si Aki nyingkahan deui serangan si iket hejo. Si Aki ngabedega bari mencrong dua jajaka. Pok si Aki nyarita semungahina. Geuning, teu bari sangadek murid saurang jago teh. Aduh, ngadonting jolong kolong kitu. Ngadonting jolong jong kitu geuning. Ayo geura mata atuh, geura hurup ya dewek ieu. Sarta caca gak bisa mah. Cek dewek ya kadi. Teangan aduh bedog nu seukeut. Ulah mawa cocolek apu gitu. Keur nyolek nelan nu kitu mah deuleu lain bedog ngaranna. Cek si Aki nantang. Kumaha nu duaan para wargi. Atuh puguh we nu duaan teh ngarasa panas ditangtang kitu mah. Sok komo si iket beureum lantaran bangun nu gede ambek. Ngahina sia kaing cek si iket beureum. Kituna bari ngagajleng kagigireun si Aki. Seneng si iket hejo ge kagigireun si Aki kenca katuheueun ayana para mitra sadaya. Si Aki teh demi harita dikepung ti dua tempat. Tuluy nyarita deui. Sok sia geura kadek dewe kumarani duaan. Sok ujang geura kadek ah. Hayang nyaho teurak moal da bedog kitu badut. Ayah, bedog kurang asa gitu ati aduh atuh. Cek si Aki bangun nu teu gimir nempo borelakna. Seseukeut dua bedog nu dilagar ku dua jajaka teh. Kituna ngadonangkeup harigu samalah make jeung peureum sagala rupa bari pok nyarita. Oh, pujang. Kadek tawak dewe kai bisa maju. Pokna bari nantang. Atuh puguh we pohara ambekeunana nu duaan teh para mitra. Teu micen waktu deui seak nu duaan papada ngaheumatkeun pedog. Nu maksudna harita rek ngahanca kalawan disakalikeun awaka si Aki sina paeh sapada harita. Ngan aneh para mitra sacorelat awak si Aki teh ngadak-ngadak ngiles. Leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Nu puguh ukur dua jajaka beru rarubuh bari pating garero. Sedengkeun si Aki kasampakna teh geus ngabedega we bari nempokeun duaan. Si horeng basa harita meh nepi dua bedog kana awakna. Si Aki rikat luncat kalawan dua suku mata ngahanca dua jajaka teh. Sedengkeun dua jajaka geus harudang deui tuluy ting ngejarga. Harita bari pada-pada ngalagar deui bedogna. Kituna bari muncereng ka si Aki geus teu micen waktu deui seak duanana nyarabatkeun deui bedogna masing-masing. Kituna teh bangun anu teu mere kasempetan para mitra sadaya ka si Aki. Ngagajleng ka kenca disusul ka kenca. Ngagajleng ka katuhu disusul ka katuhu. Kitu jeung kitu bae taya reureuhna. Dua jajaka ngerahkeun pangartina pikeun nalukeun si Aki teh. Tapi tetela si Aki pohara rikatna menandakeun eta aki-aki saurang jago nu nyata. Sabab apan dua jajaka teh kasebut oge luhur pangarti ulin bela dirina
tapi pikeun ngalawan si Aki mah teu muat. Samalah mah dina hiji kasempetan anu hade. Dina waktu si Iket beureum rek ngahanca cangkengna, si Aki ngagajleng ka kenca. Nu kalawan dina kacepetan mah teu bisa dituturkeun ku panon. Dampaleungeun si Aki ngajlebet kana pipi si Iket hejo. Sedengkeun dampal sukuna ngahanca dada si Iket beureum. Atuh brak-bruk duana nararubuh, bari pating garero bakating ku nyeri. Tapi kawas nama teu dirasa, duanana pating korejat deui, kalawan nying hareup deui ka si Aki anu keur nangtung tenang nakeran. Wah, kurang ajar si Aki peot. Kuaing dipaehan sia deuleu, cek si Iket beureum. Menirengha peranjug kituna teh bari sayaga. Ngajaga segala kemungkinan bari siap-siap rek nyerang. Sedangkeun si Aki teu ngajawab, akur kop nyekel kana gadona, tuluy dibedo ka luhur, anu mana horeng teh ukur kedok, ai sabada dibuka teh kedokna, tinggal ukur saurang kolot anu beungeutna bersih. Kalawan mencrong bari nyerengeh kanu duaan, uguh we nu duaan teh pohara ngarasa kagetna. Barang nempo eta rupa brak-brek duanana pada dariu. Hareupeun si Aki pok si Iket hejo teh nyarita. Aduh, ampun abdi eyang, pinten teh sanes eyang, kapunten abdi eyang, rumaos tos culangung cumantaka ka salira eyang. Cek si Iket hejo mamanapa. Dikandun abdi eyang, nyangakeun ka salira eyang rumaos, tos ngahina basa ka salira eyang. Margi datu terang teh dikinten mah sanes salira eyang. Hapunten abdi eyang, cek si Iket beureum mamanapa. Teu nanaon kasih bandara oge hidup pramuda. Da ieu ge latihan ti eyang ka hidup duaan. Eyang teh lamun teu kitu moal bisa ngangmecak, moal bisa ngetes pangarti hidup duaan. Syukur bandara pramuda. Hidup katingali nama pangarti teh geus namahan ayeuna mah. Ceuk eta jalma. Saha atuh eta aki-aki teh para mitra? Si horeng, si mana horeng tayalian. Anjeunna teh nyatana eyang mingkara teh. Guru dua urang jajaka nu ngaranna nyatana bandara jeung pramuda. Nu ngahaja make kedok pikeun nguji kana kaampuhan ilmu. Nu geus kapimilih ku eta dua anak muridna. Nu satiasa tuhu ngulik ilmu panemu jampe pamake di eta padepokan. Geus kasep. Geus bandara. Geus pramuda. Harudang ulah kikituan sok harudang kadinya ulah kikituan. Cek eyang mingkara kituna teh bari rutret kadua urang muridna nyatana ka bandara jeung pramuda. Bandara jeung pramuda tuluy carengkat sarta mencrong ke eyang mingkara. Eyang teh ngarasa bunga amarwata suta, bunga kagiri-giri. Eyang teh ngarasa bunga lantaran hidup duaan aya dina kamajuan. Dina ngoning ngulik ilmu panemu jampe pamake. Dina ngoning hidup di alajar aya kamajuan sabada ku eyang dites bieu. Syukur kasep syukur eta ngandung harti. Yen ilmu nu diturunkeun ku eyang teh teu gaplah. Lantaran bisa nempel dina jiwa hidup dua. Geus ayeuna mah cukup latihan poe ieu. Geura baralik angguran mah lantaran geus beurang ongkohan. Meureunnan hidup duaan teh geus cara rape jeung lalapar. Geura marulang ka ditu geura ieu barang dahar heula. Lantaran barang dahar teh kacida pentingna keur kapentingan urang. Kajaba lamun urang niatan rek puasa, cek eyang mingkara
kitu nate bari jeung ngaleos ningalkeun nuduaan. Sedengkeun ari bandara jeung pramuda pating rarere. Tapi satuluy namahna luturkeun eyang mingkara. Lantaran memang karasa geus capek, lantaran latihan teh cukup lila dina poe eta. Manehna ngetrukeun ilmu panemu jampe pamaki, ilmu-ilmu diketrukeun dina ngoning latihan. Ngasakeun sangkan ilmu-ilmu teh nyerep kana awakna, sangkan nempel dina ati sanubarina, sangkan ngahiji dina warugana. Kitu tujuan nuduaan nu katlah bandara jeung pramuda. Memang dua dulur sapaguron teh eukeur mah eukeur dina kaayanana ampir sabanding. Sarua keur memejehna belak kesenteng, sarua keur memejehna buta tulang buta daging. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra pamirsa nu sami-sami ngabandungan hidup. Bada salat asar eyang mingkara ngariung jeung dua muridna katilu saurang mojang Sumedeng rumaja. Tur taboga rupa nu katelah nyatana imas prihatin. Kiduanana marendeko hareupeun eyang mingkara. Kituna teh hormatna keur hormat tilawat ka eyang mingkara. Kabeh ngarasa ajrih, kadenge eyang mingkara cumarita harita teh para mitra leuleung kieu. Ieu ibarat hiji pinandita anu nyarita, eyang mingkara cumarita kieu. Asep geulis. Eyang teh sanyana mah aya picaritaeun khususna ka hidep bandara, oge ka hidep pramuda. Cik eyang mingkara kitu nate nyelang gelang minum, atuh geus kitu pok cumarita deui. Kieu kasih. Sabenerna mah nu ku eyang rek dicaritakeun. Hari penting tadi teh eyang teh kadatangan almarhum guru eyang. Sajroning eyang keur sare, nya nu disebut mimpi. Hari guru eyang teh beteng eta we ngenyang leungeun eyang. Kalayan cacarita cenah eyang kudu geura buru-buru ini. Kitu atuh. Aya caritaan ti guru eyang teh kasep oge geuy. Cek eyang mingkara eureun heula nyaritana. Geus kitu trasenya deui para mitra sadaya. Cangkir nu dijieunna tina awi. Atuh gelek-gelek anjeunna ngaleueut semu anu hana anginaker. Sedengkeun nu tiluan mah ukur malencrong we teu cumarita naon-naon. Manehanana manco hayang ngabandungan caritaan eyang mingkara guruna. Hari tapok eyang mingkara nuluykeun caritana kieu. Tah, ku ayana impian eyang tadi peuting sarupa kitu. Kawasna mangarupakeun hiji ilapat. Yen umur eyang teh ukur tinggal saeutik deui. Ngan paralun lain harti eyang ngalalangkungan kanu maha kawasa lain sakali deui da puguh ari kangaranan umur manusia Allah. Perkara eyang maot geus aya patokanana. Perkara eyang maot tong boro eyang dalah hidup ge baris kaungkulan ku sifat maot. Da jelas kateranganana ge kulun nafsin daikotul maut. Ta eta katerangan jelas pisan sakumaha nuku hidup oge sering disebutkeun. Sakali deui atuh eyang tadi nyebutkeun yen eyang baris mulih ka jatimulang ka asal lir ibarat umur eyang saeutik deui. Sakali deui lain berarti eyang ngalalangkungan nu maha kawasa. Jeung deui urusanna tadi ge umur manusia Allah saha nu apal iraha pi maut.
nganda ieu mah bisi jeung bisi bener eta nu ngarupakeun hiji ilapat ka Eyang. Perlu hal ieu teh dicaritakeun ka hidepuan. Pang-pang nama ka hidep bandara oge ka hidep nyaeta Pramuda. Ku ayana kitu. Sameme Eyang ningalkeun hidep tiluan. Aya saeutik amanat Eyang pikeun hidep tiluan. Mangka hade pangarti nu geus kacangking ku hidep duaan ulah dipake somong, ulah dipake adiguna, ulah dipake angku, ulah dipake ria, ulah dipake ujub, ulah dipake takabur. Sok sumawona dipake ngabinasa deui ulah pisan eta pantranana. Tapi sabalikna pangarti nu aya nu geus kacangking ku hidep duaan kudu diamalkeun ku hidep. Khususna pikeun perjagaan diri saupama aya bancang pakeuh. Dina mangsa aya jalma nu rek ngaroga halaka diri urang. Bari urang geus teu bisa ngejat lumpat, teu bisa lumpat ngaringkang, teu bisa ngaringkang. Sayagi masih keneh lega jalan mah leuwih hade lumpat jeung tibatan urang bantu. Atuh tadi ge disebutkeun lamun lumpat teu bisa lumpat, ngaringkang teu bisa ngaringkang. Atuh pikeun menta turun kanu sejenna hese. Di mana kaayaan kitu kakara eta ilmu geragunakeun. Bari oge di mana hidup manggih jalma atawa atuh cenah nu sejen perlu pitulung mangka ilmu geragunakeun pikeun tulung tinulungna ka sasama umat manusia di mana hidup duaan nempo atawa manggihan jalma nu rek diroga laku deui. Wajib urang ngagunakeun pangarti pikeun hal eta. Atuh ge salamet mah urusan ke mah kumaha. Jauhna ilmu nu geus kapimilik teh sing bisa digunakeun atawa pikeun ngabdi ka nagara, ngabdi ka bangsa, ngabdi ka nusa jeung agama. Sakitu we caritaan Eyang mah mudah-mudahan kaharti ku hidup. Kumaha kira-kirana kaharti? Cek Eyang ningkara bari ngabagi panitip kanu tiluan. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Bandara sok sanajan antara bandara jeung Pramuda kasupa kokolot supa, tapi siganapi umureun bandara leuwih kolot mungkin oge leuwih sataun mah tibatan Pramuda. Harita bandara tuluy ngajawab, "Kahartos Eyang," cek bandara. "Hatur nuhun Eyang, sanes kanten tiwuruk Eyang kahartos pisan ku abdi." Cek Pramuda nyambung caritaan bandara tadi. Sedengkeun Imas prihatin ukur cicing we bari tungkul ngeluk tungkul harita teh ngadengi jawaban ti anak muridna. Eyang mingkara harita cumarios deui. Jadi Eyang teh rek beak-beak amanat ka hidup ti luar. Omat caritaan Eyang dieu diregepkeun kalawan kudu diperhatikeun. Ari sabab upan urang mah umat manusia. Apan urang teh manusia, urang salaku manusia teh diumbarakeun ku Allah. Ucik mali kersana Gusti. Urang salaku manusia ngabogaan kawajiban pikeun ibadah ka mantena. Saluyu rejeng dawuhan mantena muka ungel geuning cenah ngatrat dijelaskeun
Yeuna teu pati-pati Allah nyiptakeun jin jeung manusia angin pikeun ibadah ka Allah. Apan kitu dina katerangan ge barudak. Nah, ku ayana eta katerangan. Mangka hade pikeun hidup sing nyaho naon ari kewajiban diri. Utamana omat nu 5 waktu ulah dek ditinggalkeun. Sabab nyata 5 waktu teh ngarupakeun hiji kewajiban utama tina kewajiban liana. Malah katerangan nu 5 waktu nu kasebut salat teh nyaeta minangka pikeun meungkeut ibadah sejenna. Lamun karung teh mah karung eta teh atawa waring tempat musiana barang-barang sejenna. Jadi lamun diibaratkeun kitu, salat nu 5 waktu teh bisa dieusian ku ibadah-ibadah sejenna. Jadi lamun urang teu ngalaksanakeun salat nu 5 waktu, sedengkeun ibadah sejenna ge tangtu we meun paburan tak eueuh tempatna. Kitu diantarana. Ngan lamun ieu salah eyang nyebutkeun kabodohan eyang we. Kitu diantarana barudak. Jadi cenah disebutkeun salat nu 5 waktu hiji kewajiban utama tina kewajiban liana. Sabab cenah ari salat teh ngarupakeun hiji wadah tina amal-amalan urang. Nu tangtu lamun salatna urang bener, tangtu amalan urang ge kabawa bener bari aya tempatna. Ya kitu we sabalikna barudak. Cik eyang mingkara harita teh para mitra nyelang heula ngaleueut cai herang geus kitu nuluykeun deui caritaanana. Masing ingat yen urang hirup di dunya teh henteu lila. Cek babasaan mah ukur saancu lele. Ku ayana kitu atuh. Masing hati-hati, masing taliti. Urang ngajalankeun ieu hirup geuning cikolot oge kade barudak. Masing asak-asak yang ngejo bising tutung tambagana. Lamun ku urang dipesek eusi-eusina, masing asak-asaknya nempo bising kaduhung jaga. Da puguh kaduhung teh taratiheun. Jadi ku ayana kitu masing hati-hati. Urang ngajalankeun ieu hirup. Da puguh urang teh yakin bakal ninggalkeun ieu alam dunya. Nyatana urang bakal muru ka alam kalangan poe panjang nagara tunjung sampurna. Nyatana hiji alam tempat nanggung jawab sakabeh amal perbuatan urang. Salila di dunia ieu nu dimimitian ku hiji kecap nu disebut maut. Nyatana raga ditinggalkeun nyawa. Sanajan embung 1000 embung, sanajan nolak 1000 kali nolak. Sanajan nolak 1000 kali nolak oge. Kana tangtu sakabeh nu hirup bakal kakeunaan ku eta kecap. Da puguh geus jadi janji mantena. Yen sakabeh nu hirup baris maut. Kullu nafsin daikatul maut. Tah kecap kullu nafsin daikatul maut ku ayana kitu. Urang kudu hati-hati dina ieu hirup. Geus boga bakal naon salila hirup ieu. Nah, ieu hal kudu jadi bahan pertimbangan. Sakaligus kudu jadi bahan pikeun lenyepaneun urang. Tah kitu di antara nama barudak. Urang mah bongan geus ngagem agama Islam. Ya tantu we pikeun urang kudu ngalaksanakeun sakabeh ajaran jeung kawajiban nu disebutkeun dina Islam nu maksudna pikeun miharep ridho mantela. Ngan sing inget dina hal urang ngalaksanakeun ibadah, ulah di emel-emelan yen urang kudu meunang kasenangan di sawarga.
Sakitu kumaha kira-kira kaharti? Duaan pada ngajawab ka hartos. Sedengkeun para mitra sadaya Imas prihatin maunggul. Harita teras atuh. Para mitra eyang mingkarage nyanak deui gelas, hapunten. Nyanak cangkir anu dijieun tina awi tea. Tos kitu teras ngaleueut saya asa heran. Ngaso deui ngaso. Kawargi anu mulia, harita ningali anu tiluan sigan ngarti kana caritaanana eyang mingkara nuwikeun caritaanana deui. Sakali deui. Kahidep tiluan kahade mang kahade. Dina nggoning hidep teh ibadah ulah di emel-emelan yen urang kudu meunang kasenangan di sawarga. Tapi urang ibadah teh karena Allah. Urang nu diudag ang karidoan Allah. Perkara urang ditempatkeun di mana mah nyanakeun kanu maha kawasa ka Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna eyang nyebutkeun yen ulah di emel-emelan ku kasenangan di sawarga. Urang ibadah keun we cenah sugan teh urang papanggih jeung bidadari di sawarga. Ulah salah kate salah sakia. Mun urang ngabogaan pamikiran sarupa kitu, teu meunang urang ngalaksanakeun ibadah bari jeung ngaharepkeun sawarga. Urang mah dina ngalaksanakeun ibadah kudu ikhlas lillahi ta'ala tanpa pamrih. Ukur numutkeun kewajiban. Tapi itu tadi jadi sebutkeun ku eyang nu diudag teh karidoan Allah. Beda ti kieu upama urang digawe bari jeung menta buruhan gede. Apan eta teh can puguh bener. Urang mah digawe we sing bener kalawan sing rapi. Dan kejadunungan urang merhatikeun ka urang. Hayang gaji gede upamana teu kudu dipenta. Hari urang hade gawe dunungan urang bakal merhatikeun ka urang. Sokomo panilaian nu maha kawasa leuwih ti urang kitu di antarana. Ngan hanya kalwe waktuna kaburu beak barudak. Keun ulah teuikeun isu. Para mitra sadaya waktosna kabujeng tehet, rupina dugi ka dieu bae para mitra sadaya. Carios nyambung anu judulna nyaeta Padepokan Sebaraga.